Tah loba ayeuna anu bodoh ka rasulna, ari kana sunnahna hadisna apa? Ka rasulna bodoh. Seperti bodoh ka pangeran. Ari kana ajaran Allah apa? Kana hukum Allah apa? Quran hadisna apa? Lima ka Allahna gitu kan. Ka rasulna. Nu diparentahkeun kudu dikanyahukeun pangheulana teh lain ajaran Allah, tapi Allahna. Lain ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Kangjeng Nabina geus nganyahukeun Allah, kanyahukeun ajaran. Geus nganyahukeun Rasul, kanyahukeun sunnah. Kantos tabhes. Artin teu. Jadi pangheulana nu kudu dikanyahukeun teh kumaha cenah saheula? Allahna. Geus Allah? Sahana? Kangjeng Nabi Muhammad tuluy nganyahukeun naon? Ajaran Allah oge sunnah-sunnah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi puguh urang teh nyembah teh puguh ka Allah teh da geus nyaho nu disembah. Urang teh puguh ngikuti kana sunnah Rasul teh da geus nyaho ka Rasul nu dituturkeun ku urang. Ulah nepi ka urang diajar ilmu hukum, diajar ilmu syariat, ari ka Allahna bodoh. Akhirna salat teh sakal hayang we, ai maneh salat teh eta teh keur nyembah saha, ai maneh ngomong ka saha teuing kuring mah kieu we. Akbar kabir alhamdulillah Allah akbar. Allah akbar. Sallallahu alaihi wasallam geus salat we. Ari maneh ngomong jeung saha eta. Katanya tuh tah. Jadi nyaho syariat tapi teu nyaho anu disembahna. Ibadahna nyaho, ibadahna dilakonan nganu disembahna teu nyaho. Kan? Naon sababna tadi salah tartib. Nah atuh ujang geus mandi teh derak-dek jol make kacamata heula teu dicalanana. Ya. Kitu. Jadi geus beres mandi teh lain dicalanana heula. Naon cenah? Kacamata we make dudukuy, laken gitu kan. Wah kejol ngagaya we gitu. Tuluy keluar gitu kan. Daek henteu kalau laki nu kitu si Neng. Mau kasep. Mau ada jelas si jelema kurang saeuna. Teu loba sasatrip kurang nanti. Nah, gitu tah ya, gitu. Jadi ya teu tartib tangannya hukum, teu tartib. Anu ku ulama didawuhkeun awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Panghulana nu wajib dikanyahukeun teh nganyahukeun heula pangeran sing yakin. Lain nganyahukeun heula ajaran pangeran. Kusabab budak-budak urang, santri-santri urang jol di wewelan ajaran pangeran we, jol dititah salat we gitu kan. Teu sina nyaho heula ka Allah. Teu sina nyaho heula ka Rasul. Nya otomatis salatna kapaksa. Ari pek teh panya teh budak kungkul nu salat kapaksa teh ari pek teh geuning aing. Har aing ge geus kolot geuning salat teh kapaksa lain maksakeun nah make maksa sih. Nari salat teh ieu teh curhat ka saha, nuju nyarios ka saha, munajat ka saha, barang penta ka saha, muji ka saha, keur madep ka saha. Dalamun nyaho maka Allah. Moal aya ibadah anu kapaksa. Pangna kapaksa teh can nyaho kanu diibadahan. Karena itu, gitu.